nikmat akhirat. Terus sifatna Allah ini anu paparingan nikmat alik ya Allah. Kalau ngitung-ngitung kambing paparingan nikmat. Ini maksudnya apa sih? Jadi ngitung-ngitung anu paparingan nikmat. Lain bentuk nikmatna tapi jangan angkat tarima anu narima kana tadi nikmat. Engke di akhirat jamaah kafir moal anu menang nikmat eta mah saha khusus kana santri wa santriya. Mira tidak khusus kami Muhammad ya anu getol ibadah, khusus kami Imam Faisal anu getol ibadah, khusus kami Imam Bogor anu getol ibadah. Ulama isi teh kan, ulama zaman doa. Di Imam Faisal di Imam Bogor anu ibadah gratis aja. Lima waktu teh ya Allah, komplit. Cepatnya. Siapa Muhammad ya Allah di waktu teh ya Allah. Lamun salat, lamun salat waktu teh ya Allah tawatan cerik. Terus keluarkan cari mata, cari mata cari dia, ceketi ya Allah ya Allah ya Allah. Solok. Allah. Jadi nikmatnya akhirat mah khusus ke jamaah anu mukmin anu dekat ibadah di dunia. Terus untuk ibadah macam mau dibeto, geus mana bawa di dunia. Bagian ini mah bagian jamaah-jamaah anu nikmat nama gede, sabar terus. Jadi apa maksud penjelasan? Itu mengerti teh ayat kau teh maksud dia terus penjelas. Sabab Allah nadama 100 kalimatan. Sabab Allah nadama 100 kalimatan. Anu dipasihkeun di dunia pikeun sakabehna makhluk eta mung hiji kalimatan. Sedangkeun anu 88 eta mah dipasihkeun di akhirat. Eta mah dipasihkeun di akhirat. Itu jadi Allah pengawalan dan pengawalan masyarakat 100 anu hiji di dunia. Hiji dan nikmat kabagian kabeh. Nah, ayo orang hiji kan berbagi. Ayo loba kali tinggal.